Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi daraini. Paslun fima yata'allaqu bil mayyiti. Ieu pasal mertelakeun perkara aya nu cumantelna sareng mayit. Min guslihi dina ngadusana mayit, wa takfinihi sareng ngafanina mayit, wa sholati sareng nyolatkeun alaihi ka mayit, wa dafnihi tur ngurebkeunana ieu mayit. Wa yalzamu sareng wajib ala tariqi kana jalan fard ala tariqi fardil kifayati kana jalan fardu kifayah bil mayyiti dina masalah mayit al muslimi anu agama Islam ghair muhrimin salian mayit anu nuju ihram wasyahidi sareng salian mayit anu mati syahid. Naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. Janten kewajiban ka mayit teh aya opat. Naon wae gusluhu ngadusana mayit, wa takfinuhu ngabungkusna mayit, wa sholatu sareng nyolatkeun alaihi ka mayit, wa dafnuhu tur ngurebkeunna mayit, wa illam ya'lam sareng lamun teu apal atanapi teu aya nu terang bil mayyiti ka mayit illa wahidun angin salah sahiji jalma ta ayana maka hukumna mandian mayit, ngapani mayit, nyolatkeun tur ngurebkeun mayit hukumna fardu ain alaihi ka eta jalma anu saurang teh. Fardu kifayah teh mun uninganna seueuran maka hukumna mulasara janazah fardu kifayah, tapi mun uninganna kur saurang maka hukumna jadi fardu ain. Naon mah perkara hasadna mah mulasara mayit dzukira anu tos disebut di luhur. Wa amal mayyitul kafiru sareng anapun ari mayit kafir, wa sholatu alaihi maka nyolatkeunana mayit anu kafir haramun eta haram harbian kana rek kafir harbi au zimian atanapi mayit kafir zimi. Wa yajuju sareng wenang naon gosluhu ngadusana atau ngamandian eta mayit kafir fil halaini dina dua tingkah. Wa yajibu sareng wajib naon takfinu zimmi ngabuntelna kafir zimmi, wa dafnuhu sareng ngurebkeunna kafir zimmi dunal harbiyi henteu pikeun kafir harbi, wal murtadi sareng jalma anu murtad. Wa amal muhrimu sareng anapun mayit anu nuju ihram nuju haji atanapi umrah, idza kufina di mana-mana dibuntel ieu jalmi nu ihram eta fala yasturu maka ulah nutupan ieu kain kafan ra'sahu kana mastakana ieu muhrim nu ihram pameget, wala wajhal muhrimati sareng ulah nutupan ieu kain kafan kana wajahna jalmi nu ihram awewe. Wa masyahidu anapun ari jalma anu mati syahid fala yusalla maka teu kedah disalatkeun ieu jalmi anu mati syahid alaihi tetep ka jalmi anu mati syahid kama zakarahu sapertos tos nyarioskeun hu kana eta ma asaha al musannifu ajengan musannif bi qaulihi kana pangandikana. Wasnani sareng ari dua mayit eta layug salani anu teu kenging diibakan ieu mayit, wala yusalla sareng tong disalatkeun alaihi maka ieu dua mayit ahaduhuma salah sahiji nu dua teh eta asyahidu
jalmi anu ngantunkeun perang ngabela agama Allah fi ma'rakatil musyrikina dina merangan jalma-jalma musyrik wa huwa sareng ari jalmi anu syahid maneta jalma mata anu maot man ieu fi qitalil kufari dina merangan jalmi kafir bisababihi kalawan sabab perang sawaun sarawa wae qatalahu mahana ka eta muslim saha kafirun jalma nu kafir mutlakon kalawan mutlak sanaos payahna ku jalma nu kafir au muslimin atawa maihan ka jalma anu muslim khotoan karena kasalahan kakaliruan au ada atau malikeun naon silahuhu senjata eta jalma ilahi ka eta jalma au sakoto atawa gugur murag atawa gebis andabatihi tina tutumpakanna au nahwi dzalika atawa saumpamana eta sadayana. Jadi jalma nu mati syahid jamin gugur di perangan boh gugur ku sabab dibunuh ku jalmi kafir atanapi gugur ku sabab terbunuhna ku orang Islam nyarira ku sabab aya kasalahan. Contoh misalkan jalma teh arek nembak si anu kalakah beunang ka babaturanana maka eta jalma nu kabunuh teu sengaja kitu tetep syahid. Atanapi jalma anu gugur anu ngantunkeun murag ku kagalai ku kendaraan nu baheula mah ku non kudana maka tetep eta jalma disebutna mati syahid. Fain mata maka lamun maut dan qida'il qitali sabada na beres peperangan bijirahatin ku sabab luka-luka fihi dina eta qital tina eta peperangan yuqta'u anu dipastikeun bi mautihi kana mautna eta jalma teh min hatina eta luka-luka fa ghairu syahidin maka eta jalmi teu disebut mati syahid. Jadi mun mautna teh beres peperangan sanajan anjeunna mau luka pasti rumah sakit atau napi uih kabumina ngantunkeun maka jalmi eta teu disebut mati syahid hartosna kudu dipulasara saperti jalmi pada umumna mayit pada umumna fil adhari numutkeun kaul adhar wa kadanya kitu deui teu disebut mati syahid lawa mata lamun naon si jalma pikital bugati dina merangan pemberontak au mata atawa maut pil qitali dina nalika perang la bisababil qitali anu mautna teh lain ku sabab perang atawa nu teu aya sabab anu nimbulkeun peperangan. Wasane sareng ari kaduana anu teu kedah dimandian sareng teu kedah disolatan teh eta asektu bayi anu kaluron keguguran alladzi lam yastahil anu teu kaluar suara aya lam yarfa tegasna anu teu narikeun ieu ladzi sautahu kana suarana dorikhan tingkahna nu ngaceak atanapi ngajerit paini stahala maka lamun kaluar suara ieu bayi dorikhan tingkahna ngaceak atawa ngajerit au baka atanapi nangis ieu bayi fa hukmuhu maka hukumna mulasara bayi anu kaguguran kal kabiri saperti mulasara jalma dewasa anu maut. Wasiktu sareng lafat sukut bitaslis sini kalawan dibaca 3 harakat sin eta alwaladu budak annazilu anu lungsur anu lahir ieu budak qabla tamimihi samemeh sampurnana eta walad makhudun anu dialap atau dicokot minas sukuti makhudun anu dicokot di sukute minas sukuti tina lapat sukut wa yugsalul mayyitu sareng ngamandian mayit witron kalawan ganjir salasan 3 kali awamsan atau 5 kali au aksara min zalika tarapi lebih daripada itu wa yakunu sareng kudu kabuktian pi awali guslihi dina awalna ngadusan sidrun nganggo daun bidara
Ayusanu tegas nama disunatkeun. Ayasta'ina nyuprih tulung saha al-ghasilu jalmi anu ngadusan fi ghuslatil aula dina adusan anu kahiji. Min ghusalatil mayyiti tina pirang-pirang wasuhan mayit bisidrin kalawan daun bidara. Au khatimiyin atanapi daun tangkal asem. Wayakunu sareng kabuktian fi akhirina dina akhirna ngadusan mayit ay akhiri guslil mayit tegas nama akhirna ngadusan mayit ghairi muhramin ti salian jalma anu maot tujuh ihram teh naon sayun hiji perkara qalilun anu saeutik min kafurin tina nganggo kapur barus bihai sulayu gairu sakira-kirana teu ngarobah ieu kapur barus almaa kana cai. Fa'lam sareng uningakeun ku anjeun anna aqal ghuslil mayyiti sanya-nyana pangsaeutikna ngadusan mayit eta ta'mimu badanihi ngaratakeun badana ieu mayit pil cai ku cai marotan wahidatan kalawan hiji balikan. Wa amma akmaluhu sareng anapun ari sampurnana ngadusan mayit eta pamazkurun maka ditutur fil mabsutati tina kitab anu panjang babaranana. Wayukafanu sareng ngapanan sareng dikafana saal mayit zakaron kana lalaki ayana au unsa tawa awewe baligon anu balig kana kabuktian aula teu balig pi salasati aswabi bidin nganggo 3 lapis kain anu bodas. Watakunu sareng kabuktian kullaha saban-saban salasati aswabi bidin 3 lapis kain anu bodas teh eta lafaifa pirang-pirang lapisan mutasawiyatan anu sarua naonana tulan panjang wa aradon tur lebarna. Takhudhu anu nyandak anu dicandak kullu wahidatin saban-saban sahiji min hatina eta salasati aswabi bidin jami al badani kana sakabeh badan. Laisa anu teu aya anu teu disertakeun piha dina eta 3 kain teh naon komisun baju kurung wala imamatun sareng sorban sareng teu disertakeun sorban. Wa in kufina maka lamun dikafanan saha al-zakaru mayit talaki fi khamsatin tina 5 fahia maka ieu khamsun teh salah satun 3 anu disebut 3 lapis kain kalamat belum disebut tadi. Wa qamisun hiji deui baju kurung wa imamatun sareng nganggo sorban 3 kain kain mayit teh 3 lapis tambihan ku komis sareng imamah. Awil mar'atu atanapi mayit istri fi khamsatin antina 5 fahia makata khamsah eta izarun samping wa himarun kurudung wa komisun sareng baju kurung wala fafatani sareng 2 lapis. Wa aqal kafni sareng ari sakedik paling sakedikna mangkafani mayit teh eta saubun ku baju wahidun sahiji yasturu anu nutupan ieu baju auratal mayiti kana auratna mayit alal asohi numutkeun kaul musahih fi raudhati wasarhil muhadzab tina kitab raudhah wasarhil muhadzab. Baya talibu sareng narima beda-beda atawa narima beda-beda ukuranana bizukuril mayit bizukuratil mayiti kalawan sifat kalakiana mayit wa unusatihi sareng sifat kaaweana mayit wa yakunu sareng aya naon al-kafnu kain kapan teh min jinsin ma tina jenisna perkara yalbasuhu anu nganggo ka eta kain saha sun hiji jalma fi hayatihi dina nalika hirupna eta sahos. Wa yukabiru sareng maca takbir alaihi ka eta mayit ail mayiti tegas nama ta mayit idza sholat di mana-mana nyolatan sejalma ka mayit alaihi ka mayit
arba'at takbiratin kalawan 4 kali pirang-pirang takbiran bitakbiratil ihrami kalawan hitungan takbiratul ihram. Jadi sareng takbiratul ihram walau kabaro sareng lamun takbir si jalma khamsan kana 5 kali lam tabtul maka teu batal ieu salatna si iman. Lakin law khamasa akan tetapi lamun takbir 5 kali saha imamuhu imam neta jalma lam yutabihu maka teu kenging ulah turut si jalma ka eta imam takbir 5 kali. Bal yusalimu balik ta ngucapkeun salam eta si iman. Aw yantaziru atanapi nungguan si jalma ka imamna liyusallima supaya uluk salam si jalma mahu sartana imam. Wa huwa sareng ari intidor ngantosanana imam ngucap ngantosanana imam eta Abdul langkung utami. Wa yaqra'u sareng maca sa'al musallin jalma nu salat mayit al-Fatihata kana al-Fatihah ba'da takbiratul aula saparantos takbir nu kahiji. Wa yajuju sareng wenang naon qiraatu hangaos al-Fatihah ba'da ghairil ula saparantos sabadana salian takbir nu kahiji. Wa yusolli sareng maca shalawat siman ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratis saniyah saparantos takbir nu kahiji. Wa aqala salati alaihi sallallahu alaihi wasallam pang sareng ari pangsakedik-kedikna salawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta Allahumma sholli ala Muhammad ngalangkungan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Wa yad'utur ngadoakeun si jalma si makmum lil mayyiti ka mayit ba'da salisati saparantos takbir nu katilu. Fayaqulu maka ngucap si jalma wa qalu du'ai sareng ari pangsakedik-kedikna doa lil mayyiti pikeun mayit Allahumma gfir lahu tanapi Allahumma gfir laha. Wa akmalu sareng ari pangsampurnan ngadoakeun mayit eta mazkuratun ditutur fi qaulil musannif tina dawuhna musannif fi ba'din nusahil matni tina sapalihna nasmatan. Wa huwa sareng ari akmaluhu eta Allahumma inna hada abduka wa ibnu abdaika kharaja min rohi dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibaihi fihi ila zulmatil qabri wa ma huwa lakihi kana yashhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazzala bika wa anta khabirun manzulun bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabihi wa qad ji'naka ragibina ilaika syufa'a lahu Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawwaz anhu walakihi bi rahmatika ridhoka waqihi fitnatal qabri wa azabahu wabsah lahu fi qabrihi wajafil ardo an janbaihi walakihi bi rahmatikal amna min azabika hatta tab'asahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Eta doa nu panjangna. Wa yaqulu sareng ngucap si jalma nu salat bi rabiati tina takbir nu kaopat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana walahu. Allahumma la tahrimna Allahumma ya Allah la tahrimna mugia Gusti ulah ngahalangan ka abdi sadayana ajrahu kana ganjarana ieu mayit wala tabtina sareng teu aya fitnah ka abdi sadayana ba'dahu saparantos teu ayana ieu mayit waghfir lana sareng mugi Gusti ngapunten ka abdi sadayana walahu sareng ka ieu mayit
wa yusallimu terus ngucapkeun salam al musolli jalma nu nyolatkeun mayit ba'da takbirati rabi'ah saparantos takbir nu kaopat wassalamu sareng salam hunna tina ieu tempat kasalami saperti ngucapkeun salam fi sholatil ghairil janazati tina salian salat janazah nya sami salam nama fi kafaihi dina tatar carana salam wadadihi sareng bilanganna salam lakin akan tetapi yustahabu disunahkeun huna dina ieu salat janazah naon ziyadatun nambahan salam. Jadi assalamualaikum nambahan teh warahmatullahi wabarakatuh tambahan wabarakatuh. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan manfaat. Hapunten bilih aya kakirangan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.